cara rape anyis aing tos digawe teh euy. Ai, ngarueunah di nyawa. Wing mah karek joga we kebeneran aya keneh. Arek nginyeum tong keur wadah cai. Naon nyanyi teh kitu asa sumang eta teh. Nah, lain nyanyi. Nginyeum tong keur wadah cai. Oh, sugan teh nyanyi mere kantong eukeun atuh euy aing ngan 3 butut nih euy, tapi butuh aing euy kitu butut gede aing gede mah kajen rek di kaputan heueuh. Ieu lah leutik euy tuh. Yol ieu leutik deh alatan loba nu kudu dibawa tuh. Ya komo ieu makalah leutik pisan tuh. Ai nu gede kitu mah. Lain mikeun kantong, nginyeum tong keur wadah cai. Engkeun eta mah kantong mah da butuhkeun we lah engke babari kitu di kaputan kajen maksakeun ngadekul aing ngaputan kumaha engke we. Lohong make dibikeun kantongnya kumaha? Lain mikeun kantong, nginyeum tong keur wadah cai itu bahe. Oh rek meuli, nya rek meuli nu hade. Oh atuh aya alus. Hal adim. Lain boga duit kitu make rek meuli nu hade. Nya da heuh ketang euy kantong teh jiga teu pira tapi butuhnya lain rek meuli nu hade nginyeum tong keur wadah cai itu bahe. Astagfirullah. Aya nya loba nu hade mah di toko mah tuh bedul nu mahal anu naon ge aya mang nu hade rek nu kumaha oge. Da urang ge sok mideng ayo ulin ka pasar aya eta teh. Eta lamun meuli mah kudu ka pasar khusus tukang kantong. Mun meuli mah khusus ka tukang kantong mang ulah ka tukang senal. Sabab mal aya ai hayang alus mah. Mun hayang loba atuh ka pasar kabeh kota. Soal harga mah teu jadi masalah. Nu penting kualitas mang nu kudu dijaga mah. Hayang nu alus mah. Lain mikeun kantong, cek aing lain mikeun kantong rek nginyeum tong keur wadah cai itu bahe. Naon lut ka bina-bina teh. Nya kaharti kurang ge lamun hayang mun ieu dibikeun ka urang pantas ai hayang meuli nu hade mah nya kitu. Nuhun mangke da urang ge butuh sabenerna keun ngan urang mah ada can boga duit rek meuli teh. Encan boga duit urang mah keun kajen kumaha atuh nya. Kajen engke itu di kaputan ku urang barek di nya da teu boga duit ai mang boga duit loba duit make hayang nu hade. Tah lamun hayang nu hade mah ka pasar kudu khusus ka pasar mang di ditu teh loba ai soal kantong mangan kudu urang teh kudu apal di supermarket aya ngajareng jreng atuh ieu na teh nu kitu teh merek-merek kantong alus kitu alus loba di ditu. Eta mah lamun arek meuli mah kudu khusus ka tukang kantong ulah ka tukang senal. Lamun rek meuli ka tukang senal mah hese. Kalah teu kaur pok aing ya rek ngomongnya. Nya kitu ulah salah di dituna. Ai hayang nu hade. Jadi di ditu teh merek ge aya kitu mah. Ya, gede sia, mahal. Rada luhur hargana teh. Rada luhur eta teh hargana teh. Astagfirullah. Ngan kualitas hade. Urang sok mineng nempoan euy. Da urang ge mun boga duit mah, da urang mun boga duit hayang meuli. Kamari tah urang euy basa ngaliwat ka ditu. Astagfirullah. Aing kudu kumaha? Ya, aing mah teu kumaha ieu teh. Astagfirullah. Aing kana papanyangan ieu teh. Lain rek mere tong iya. Heeh, aing ge berarti kabita sarua aing ngaliwat ka ditu teh. Kumaha ieu teh? Da bani ngajajar di ditu teh ngabeng-breng kantong cara halus. Mal adi. Kieu emang keun we ku didoakeun atawa rek kira initna ka ditu ka pasar sia, ulah ka toko ngabeng-breng loba di ditu. Aing ieu kumaha ieu nya? Kalah harudet aing rek nyemtong teh. Keun we kantong batu di cok. Cicing lain rek bere kantong cicing. Tenang dah. Masih ngurut ucing di kautan ku ucing ruksak teh. Rek di kaputan keun we aing ngabejaan kitu mah nya naon ngawadahan pinang di jero tadina. Ilaha illallah. Keun we rek di kaputan rek di ieu. Mingke lain rek mikeun kantong ya. Rek mere moal. Rek mere moal itu teh tong teh aing rek balik. Nya naon buat lain rek mikeun kantong. Sugan teh naon keun we atuh mah. Mere kantong butut oge heueuh na sakitu nama euy eraeun mere kantong butut ka uing heueuh na sakitu mah. Engke we gantiannya aing meuli ti ditu 2 heg. Aing mah euy na sakitu mah heueuh meureunan era euy mere kantong butut mah. Meuli sing 2, meuli 2 mang kade.